ngahaturkeun semua pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh. Jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Belah mana kaki? Si dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalima sumur kita limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya bola mana palih ki aduh kidul Gusti siap sarana hingga naon itu hari ini para rugu naon make kumpul hari tengah romong mah nakon naon pada ngariung teh wah mana mau kaibu budak maksudnya lain ngomong naon dari mana ya dunungan orang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti coba di mana dikuburna aduh beleguk ya Allah keun bae tong diceungceurika meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapak tuh aduh beleguk dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan tungkul aing dek nulis tungkul